Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki ku pasal sawiji. Surutul qudwati utawi pira-pira syarat ngamakmum iku ihda syara 11. Alla ya'lama butlana sholati imamihi. Seji entara waruh ya musolli atau makmum. Butlana salat imami ing batal salat imami ya si makmum bihadasin kalawan sabab hadas au ghairi atau liyane hadas. Ieu pasal ajengan musannif ngabahas tentang ayeuna syarat-syaratna ngamakmum ay fi surutil mu'tabarah fil qudwah, syarat anu dihitung fil qudwah dina ngamakmum. Syaratna ngamakmum ihda 11 hiji alla ya'lama ay wa alla yadunna dhannan goliban. Si ayeuna syarat kahiji teh si makmum ulah ayeuna terang kana batal salat imamna si makmum rek ayeuna ku hadas atawa lian tihan ulah nyangka batal salatna imam. Fala yasik tadu iktidau biman yadunnu butlana salatihi. Teu sah ngamakmumna hiji jalma ka imam anu disangka gitu yudhannu butlanu salatihi, disangka batal salatna eta si imam. Seperti mana? Seperti bangsa Syafi'i, makmumna mazhab Syafi'i, imamna imam bermadhab Imam Abi Hanif, masa parjahu anu nyabak kana parjina teu batal wudu. Gitu cenanya. Dunama idza qasada nadhun lidhanil makmum. Jadi bihadasin tadi ku sabab hadas. Misalnya apal si imam teh hadas hitut. Kari-kari terus we ngamakmum teu sah. Atawa lian ti hadas cara tadi jalma madhabna Imam ayeuna Syafi'i ngamakmum ka imam nu madhabna Hanafi anu beda pendapat masalahnya bak parji tadi. Batal eta gitu. Ngamakmumna wa la yataqida wujuba qadaiha alaihi. Syarat kedua yen ta ora nekadkeun nya si makmum ing wajib ngodoane salat alaihi ngatasé imam. Ulah nekadkeun si makmum kana wajib ngodoan salat si imam. Jadi qala Suhaifi al-muradu bil i'tiqad huna adzannu dhannan ghaliban. Jadi maksud i'tiqad di dinya teh ulah boga sangkaan, jadi teu boga sangkaan gitu nya. Teu boga sangkaan si makmum kana wajib ngodoana salat si imam. Itu si imam teh eta teh lain salat qada, lain ayeuna salat anu kudu dikodoan. Itu berarti lamun salat qada teu nu kudu dikodoan ku si imam berarti salatna teu sah tadi. Itu donan goliban sangkaan nu galib. Jadi nu dimaksud ku ayeuna i'tiqad di dinya teh lain ayeuna cek istilah ahli usul fikih. Naon aya istilah usul fikih i'tiqad teh al jazmul mutabiq lil waqi, pastikeun dina hate nu ngakuran kana bukti. Cuman boga sangkaan salat si imam teh kudu dikodoan sekaligus langsung eta ayeuna salat na makmum batal boga sangka kitu ka si imam. Wala yakuna mamuman katiluna lan yen ta ora ana ya si ayeuna imam iku makmuman makmum. Jadi nu jadi imam teh ulah keur jadi makmum. Ya. Makmum dijadikeun imam, keur ngamakmum manehnana ge ka imam, kari-kari dijadikeun imam ku urang. Ai madama muqtadian bi ghairihi, tegasna keur ngamakmum kalian ayeuna makmum ka imam anu sejen. Fala yasiu iktidahu bi muqtadin, teu sah ngamakmumna si makmum si jalma ka jalma anu nurut ka imam. Lianahu tabiun li ghairi eta ge manehna ge nurut ka lian manehna gitu. Teu sah. Wa rabiuha kaopatna la umiyan ay ayakun al imamul qori umiyan. Si ayeuna kitu cenah. Nu kaopatna la umiyan
tegasna si imam anu maca anu jadi imam teh ummi palayasik tidak ubi kana ta'allum teu sah ngamamun si jalma ka ayeuna nu ummi nya gitu si maumna qori nya alias paseh maca Fatihah si imamna ummi teu bacaan Fatihah na teu paseha itu palayasik tidak ubi kana ta'lim teu sah ngamakmum ka si imam anu ummi lamun ayeuna mampu eta si imam at-ta'alluma kana belajar gitu. Mampu ayeuna manehna si imam teh mampu belajar deui Fatihah. Gitu. Ngan ku sabab salahna ku sabab gagabah ngajina. Jadi ummi, jadi salah bacaan Fatihah. Wa alaya taqaddama lain ta orang ngadingin ya si imam alai ngatas imam pil mauqifi ing dalam ayeuna panggonan ayeuna kandag pil makani alladhi waqafa alaihi tegasna syarat kalima ulah ayeuna miheulaan si makmum ka imam pil mauqif miheulaanna teh dina tempat ayeuna cicingna itu posisi si makmum ulah aya di hareupeun imam ya. Tu imam teh pan pamimpin kudu ti hareup kari-kari si makmum ana aya di hareup imam di tukang panane gitu tegasna dina tempat anu dipake cicing ku si makmum itu ulah ayat di hareupeun tempat cicing nu di tempatan ku aya la taqaddamal muqtadi bijami mata madalai ala juz'in mimma tamadalai imam tegasna ulah ngahareupan gitu ya taqaddama si makmum kana sakabeh tempat nu ditempatan ku imam itu walaupun satu juz anu dicicingan ku imam yakinan bari yakin jadi imam si makmum kudu aya satu kangen imam dina tempat cicingna wa ya'lama intiqalati imamihi lan yenta ora wa ayyalama lenta uninga ya si makmum intiqalati imamihi ing aina narima pundah-pindah imame makmum syarat kagenep kudu terang au yadunu tegasna kudu nyangka si makmum kana pundah-pindahna imam gerak-gerikna imam tina ngadeg kana ruku kana itidal kudu terang liyatamakana min mutabahi supaya bisa diturutan imam diikuti alasan seperti mana karuyati lau seperti si makmum bisa ningali ka aulibadi sopya tawa kana sapalih jajaran teu ningali imam ge ningali sapalih jajaran au simai saut ya teu ningali jajaran ka kuping suara au sauta mubaligin atawa nguping suara mubalig teh anu nyampaikeun suara imam ka makmum anu pang tukangna anu teu kakupingan kana suara imam saun kana yusolli aula rek aina salat si mubaligna mah rek teu salat walau sobian au pasikon sanajan aina budak nu jadi mubaligna atawa jalma pasek alal mutamad eta teh cek al mutamad cek imam teh Allahu akbar pok cek si mubalig Allahu akbar eta mubalig sebutna aya nama aya pan mubalig teh nama speaker nya tapi di Mekah mah ya keneh make mubalig itu cenah wa yajtamia fi masjidin au fi sulusi miati dhirain takriban kudu kumpul imam jeung makmum teh dina hiji masjid ulah misah beda tempat kitu cenah dina masjid disyaratkeun ayum kinal istitraku adatan ilal imam syaratna si ayeuna makmum bisa nepi ceuk adat ka si imam gitu mentak dina hiji masjid. Jadi lamun arek ayeuna
ngadatangan ka imam teh mah bisa gitu, aya jalan ka imam gitu. Ti tukang arek digigir gitu. Jadi teu aya tempat nu ngahalangan gitu. Nah, kudu kumpul dina hiji dina hiji tempat. Wa yajtami fi susidirain takriban atawa kumpul makmum jeung imam di antara jarak 300 siku bidiroil adami takriban kurang leuwih ahdan ayeuna min urpin nasi dihitung tina adatna manusia fa innahum yu'idduna huma fi dalika sabab ayeuna manusia sok ngitung-ngitung cenah ka ayeuna imam jeung makmum mujtamiina kumpul di antara jarak 300 siku. Jarak si makmum ka imam teh di antara jarak 300 siku. Pala taduru ziyadatu salah sati adru'in teu madorot nambah leuwih tina ayeuna 300 leuwih tina 3 siku. Wadil masalah fi ghairil masjid ieu teh di selian masjid cenanya 300 siku teh. Lamun ayeuna sasiku 40 cm alikeun kana 4 di tanah lapangnya misalnya di selain masjid. Tah eta syarat ka kasabaraha eta teh syarat ka 7 wasaminuha yan wiyal qudwah awil jamaah wayan wialan yen ta ayeuna niatan si muqtadi al qudwata ing makmum awil jamaah atau berjamaah syarat ka-8 kudu niatan ngamakmum kudu niat nurut ka imam kaya kula muqtadian awil jamaah niat berjamaah kaya kula jamaatan seperti si makmum mengucap jamaatan karena berjamaah wa tasya tawafaqonat musolatihi maka salapana kudu akur susunan salat runtuyan salat nasi makmum kana salatna imam ayeuna jaumal wadih fil afali dhahirah dina pirang-pirang pada malanu dhahir ruku sujud ngadeg kudu sarupa itu wa ini talapa ada dan sanajan beda-beda hitungan rakaat palayasi wa tidamah tilapihi kamaktubatin hol pakusupin teu sah ngamakmum sarta beda-beda susunan salat seperti si makmum salat fardu nya disatukangan imam nu salat kusuf imam na salat kusuf manehna salat duhur teu sah li ta'dzuril mutabaah karena sulit mengikuti pan rukuna 2 kali salat kusuf mah salat gerhana mah ari ieu salat fardu sakali wala yaduru itila punyatil imam wal maum lana fasil muhalafah fihi ma teu sah teu madorot cenah beda niat imam jeung makmum karena di dinya mah teu aya teu banget ayeuna teu banget gorengna nyulayaan ka si makmum di masalah niat mah payasiu cenah syarat payasiu iktidaul muftarid bil mutanafil wal muaddi bil qadi sah ngamakmumna jalma nu salat fardu ka imam anu salat ka jalma nu salat sunat wal muaddi bil qadi jalma anu ayeuna salat ada salat duhur dina waktuna ngamakmum kanu keur salat qada sah eta wa fitawilatin bi qosiratin salat anu panjang ngamakmum ka imam salat anu pendek saalit rakaatna seperti makmum salat duhur imam salat subuh kumaha eta nya duhurna qada berenang gitu dina waktu subuh ngamakmum ka si imam nu salat wabil aksi sabalikna ge ayeuna sah cenah lakinahu makruhun tapi eta makruh gitu wa madalika tasruf fadilatul jamaah walaupun kitu hasil ayeuna fadilah berjamaah mah gitu cenah wala yuhalifu fi sunatin baisatil muhalafa lan yenta ora nyulayaan si makmum ing imam fi sunatin ing dalam sunat baisatil muhalafa kang ala nyulayaane
Kasapuluhna ulah ayeuna ngabedaan makmum ka imam dina sunat anu goreng di mana nyulayaana. Itu ai qabiha piha goreng dina eta sunat di mana nyulayaan kasiim seperti sujud tilawah di mana manggih ayat sajdah sunat sujud tilawah. Wajibul muwafaqatu piha fi'lan watarkan wajib ngakuran ka imam dina sujud tilawah pi'lan dina migawena watarkan jeung dina ninggalkeunana. Jadinya mah kudu akur. Mun imam sujud tilawah makmum oge wajib sujud tilawah. Mun imam teu sujud tilawah makmum ge wajib ulah sujud tilawah kudu akur jeung imam. Kasujudi sahwin patajubil muwafaqah pilan latarkan saperti deui sujud sahwi wajib dina sujud sahwi muwafaqah pilan ngakuran dina migawena imam ayeuna sujud sahwi makmum ge wajib sujud sah latarkan teu wajib dina ninggalkeunana. Seperti imam teu sujud sahwi makmum sunat ayeuna migawe sujud sah ida tarokahu imamuhu gitu. Imam assalamualaikum geduk si makmum sujud sah udah teu wajib muwafaqah. Wa kata tasawudil awal seperti tasawud awal di patajibu fil muwafaqah wajibna tasawud awal mah muwafaqah tarkan lapilan. Tasawud awal mah wajib ayeuna ngakuran tarkan dina ninggalkeunana. Mun imam teu ayeuna tasawud awal makmum ge ulah tasawud wajib. Lapi lan teu wajib migawena. Kitunya. Lamun makmum tasawud awal, mun imam tasawud awal, si makmum mah teu wajib tasawud awal. Nya. Bal maksudna imam migawe tasawud awal, si makmum nangtung. Bal yajuju lil makmum ida paul imam ayat rukahu. Wenang kasih makmum imam tasawud awal manehna mah teu tasawud awal wa yakumu amidan nangtung mana manghaja. Geduke nangtung dia teu tasawud awal rakaat katilu. Tapi yusanul awad ing kana qiyamu amdan. Gitu, teu matak batal hartina yajuju wenang. Tapi sunat kasih makmum balik deui lamun nangtungna ngahaj. Diuk deui malam yakumil imam salagi imam can nangtung. Paing kana sawan lamun nangtungnana teh karena poho wajibal aud alaihi wajib balik deui kana tasahud lamun poho mali mutabaat imami karena nurut ka mutabaah ka imam. Gitu. Wa ayutabiahu kasablasna an yenta anut yasimamum ing imam bi ayat taharumuhu an jami taharumi imamihi surah anu non mengikuti si makmum ka imam teh ngahirkeun takbiratul ihramna makmum an jami taharumi mestina sakabeh takbiratul ihram imam wala yasbiqahu bi ruknain fi lain jeung ulah ngaheulaan si makmum ka imam ku dua rukun dina dua rukun nu bangsa fi'li sadena amidan aliman ngahaja bari terang kana haram. Gitu kudu nuturkeun gitu jadi tabe mah pengikut mah ulah miheulaan. Pengikut mah kudu ditukang nutur ngaranana ge ayeuna nu nuturkeun mah nya nu nuturkeun ti heula. Nya. Wala yataharanhu bihi ma ulah ngahirkeun ayeuna ka ulah ngahir sorangan gitu. Bihima karena dua rukun nu bangsa fi'li gitu. Imam manggus ayeuna itidal bahkan geus arek sujud ari si makmum nangtung ngejejetan keneh tuh ngahir-ngahir eta. Pain corona pitarum lamun ngabarengan si imam ka imam dina takbiratul ihram walau ayeuna syaka dorro lamun babarengan takbiratul ihram sanajan ayeuna mang dorro eta madorot itu artinya matak teu sah. Gitu. Faidatun adina sarah. Saur Imam Mudabigi ilam anal muqaranat alam sati aksamin. Ketahuilah sanyana ngabarengan aya 5 bagian. Hiji haram. Mubtilatun ngabatalkeun. Aimaniyatu minangkon nyegah tina sah.
Eta muqaronah dina takbiratul ihram. Wa mandubatin kadua disunatkeun muqaronah teh tegasna muqaronah dina amin dina macam amin bareng jeung imam eta mah sunat. Wa makruhatun cenah jeung dimakruhkeun mupawitatun li fadilatul jamaah morotkeun kana fadilah berjamaah ma'al amdi sarta ngahaja nyaeta mana muqaronah dina ayeuna pirang-pirang padamelan jeung dina salam dina rukun fi'li barengan bareng dina ruku bareng dina gerakan sujud dina i'tidal gitu terkecuali bareng dina nangtung bareng eta mah nangtung mah nya rukun fi'li ngadeg nangtung eta bareng eta mah makruh cenanya bebarengan jeung imam ngan lamun unggal salat bareng gerakan teh jeung imam tah hiji meureun makruh dina ruku tama dina i'tidal gerakanana teh terus dina sujud ngabarengan lamun miheulaan saeutik we dina dua rukun batal mah barengan mah bareng gerakanana eta mah ngan mun digunuk-gunuk mah pan meureunnan sabaraha kali gerakan salat makruh unggal salat ngabarengan wah geus jadi loba ya makruh begitu nya jadi gede. Wa mubahatun muqaronah babarengan nu diwenangkeun al muqaronatu fi madadzalika selain nu tadi eta mah mubah boleh. Wa wajibatun kalimana makruh teh muqaronah teh wajib dina masalah lamun si makmum teu maca Fatihah bareng jeung imam lam yudrikha anu teu kasusul eta bacaan Fatihah ku si makmum wallahu alam bisawab al-Fatihah.